Cibuya kadang kapan ku pangarsa. Ibu, bapak, kami urang haja kadang ngondang padeni sesah. Komo ayeuna keur kurilingannya supaya Ramadan. Tapi ku kersaning Allah Gusti anu ngarsakeun anjeunna dongkap ka kampung Cibuya ieu mangrupikeun hiji kahormatan pikeun sumring khususna kampung Cibuya sapara kanca. Anu kadua panginten dina dangeun ieu dimeriahkeun oge ku MK Salapan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Sareng dimeriahkeun oge ku artis ibu kota Teh Gita KDI. Ibu-ibu mah pasti tos hafalnya Teh Gita ieu teh KDI 2. Kapungkur pas keur viral-viral KDI, nah ieu hasilna Teh Gita KDI 2 teh nya alhamdulillah. Salawat kali kehormatan tercurah sudah penuh dengan kemesraan. Tak ingin lagi berpisah, Cukup sekali berpisah. tak ingin lagi merana. Cukup sekali merana. Jangan baper, jangan baper. Jangan baper. Cibuya jadi saksi ya Kang Dedi. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Saking karena perpisahan kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Asik.